Masya Allah, mantap. Kula inget baik, kula mau bejakeun jelemana waktu kula keur mondok aya seorang pengusaha sok mere ka kula. Nah, dek kapanggih. Aya deui urang di nu sok mere. Tek datang ka kula inget baik. Kuari geus marah naon? Kuari sok dihadiahan bae ku kula, bu aing baheula teh meuli kitab dibiayaan ku eta seorang pengusaha. Tah, kuari sok dihadiahan bae lah garati anu ternyata ge pasti aya. Eta teh leungit tah hate teh tah nyana ngabiayaan teh sok mere. Aya deui dulur mun munda balik menta teh mah. Eta dibagi-bagi ku Allah ge nu mere aya nu menta aya. Nah ieu mah keur carita mun muka mata hate urang blak atuh emang hirup dek di dunia doang. Beuke geus di akhirat. Blak. Masya Allah, begitu seorang santri, ustad atau kiai ditimbang amalnya bagus, sorga. Hei, cak pengusaha. Malaikat, pulang kali ke surga kan? Emang kunaon gitu? Pulang kak. Emang naon hubunganan? Ayah hubungan gede jeung kula. Pulang ke surga kan? Ji naon heula? Ke tanyakeun eta kitab nu dibaca ku nyana nang meuli saha? Tanyakeun. Tad, emang boga kitab nang meulikeun saha? Ku aya nang meulikeun Pak Anu. Bener, tuh Bapak Anunan mana tuh rangkulan ya kok bareng ngarangkul banyak jadi tuh waduh usul lain mah pokoknya mah iya Ustad bisa baca Quran bisa baca kitab pan kitab nanti Bapak bejakeun ka Gusti Allah eta kitab nang ti Bapak gitu bejakeun tadi tuh di cek Ustad tuh bisa gitu bejakeun ka malaikat beja jadi aya nu ngotot bae pengusaha saya hayang milu ka sorganya na emang nyana boga amal naon amalna mah teu pati bagus dan meulikeun kitab eta sabab wasilah santri bisa ngaji ku sebab dibelikeun ku nyana jeung sok dibiayaan ku nyana aduh cak Gusti Allah geus kasorgakeun je lamun urang neuleuh ka dinya tah emang kumaha gitu ulah-ulah eta kapan dongeng Kangjeng Nabi aya jelema nu maot teu boga amalna naon ulah ka di nerakakeun cak Kangjeng Nabi pan gitu. Coba sugan wau tante nyana teh pernah ngaji tante jeung kiai. Tanya pernah ngaji? Henteu. Pernah bareng jeung kiai teh kitu bejakeun. Pernah bareng jeung kiai teh? Henteu. Wau teh jeung kiai bejakeun. Wau teh jeung kiai henteu. Ieu mah berapa mosrongan ieu mah. Gaji tilok wau henteu bareng henteu pan puara tah mah. Coba pernah henteu ka imah kiai bae. Tanya siapa pernah ka imah kiai? Henteu. Masyaallah. Ieu henteu cepet henteu. Kangjeng Nabi liwat tanya liwat pernah barang ditanya si pernah teh liwat emang ge mun liwat pernah eta ge neangan embe kula leungit liwat ka imah kiai aya nu ngomong eta cenah imah kiai jadi kula nyawa geus kasorgakeun berarti nyana eta nyahoeun ka imah kiai je atuh komo nu ngararaji di dieu eta nu ngabiayaan sarana agama mah kos kitu lain lalagan eta dongeng Kangjeng Nabi ditanya heula pernah ngaji henteu henteu pernah waun teh henteu pernah bareng teh jeung kiai henteu pernah ka imah kiai teh silaturahmi henteu boh pohara jasa ieu mah sama sakali cenah mah ieu liwat ka imah kiai eta doang eta ge neangan embe salam tuh mau imam ngabiayaan kan pohara jasa Masya Allah. Nah ialah tepati-pati kaula ngutus seorang nabi hiji negara kemudian bangsa jeung umatna ngabohongkeun ka eta nabi kecuali kaula nyiksa ka ahli negara eta ku cara dibere kesempitan kesusahan anu luar biasa perekonomian teu jalan pertanian teu jalan dan lain-lain sebagainya jalan sulit luar biasa wadbarro jeung penderitaan gering timbul gering-gering segala gering darah tinggi rendah segala ginjal segala macam-macam gering jelema teh geus mah kitu segala makroni segala kitu lihat sirah dan lain sebagainya bahkan aya penyakit anu dibawa ke dokter teh geus ngecek melalui ronsen melalui kitu SG teu kapanggih penyakitna dicek dokter cek-cekna sehat kubu gering tapi cek dokter sehat bapak ini udah pulang aja sehat kubu gering
bingnya nangis aing gering bajar sehat dokter bodoh guys bukunya nage geringnya nadu ngarasakeun tapi cek dokter teh melalui ronsen penyakitan meleus ge penyakitan darahna bagus ya teh bapak sehat cek jantung sehat cek paru-paru ge sehat tapi nyana nangis teu bisa kicep acan cek dokter pulang bapak sehat aing gering cek teh. Nah ini bukan bagian dokter coba ke sono